Pada nyalon di mana? Ade cenah. Mobil Alpino. Buat hubungan kopi kak ya. Pahajat pada nyalon di kumis itu keadaan. Maksudnya aing mah kati semangat erek ngadoakeun. Alhamdulillah. Sebagai laser siap jadi tim sukses. Lanjut aja. Lanjut ah. Saja. Kena urang ngawangkong we. Ngawangkong lah. Saya mik atuh ngawangkong. Oh ayo he kieu. Jenset tadi ah. Jenset apa tadi geus di mejaan. Ayo kieu bae poho. Lain. Lain jenset. Kunaon atuh? Naon atuh? Oh, korslet Karunya ya. Tukang video. Oh, sorang ieu are. Sing deukeut teh urang di dieu ngomongna. Yen urang teh ayeuna teh eukeur listrik teh cek bahasa Arabna mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gantung areuyeun aing. Gantung daleun, gantung danguan. Ah, rupa-rupa ya mah asal ulah gantung diri Menang dieu heula. Menang. Tapi ka hurung listrik. Aduh. Jadi teu puguh ngawangong teu make mic ya. Aing karunya. Ada bingung erek nginitkeun nanaon oge da kudu aya musikan. Kumaha? Ari musik eueuh. Aduh, pasti Keepeng sina. Wiraku. Oh, apa? Aduh, kang sok nincak itu. Sangeuna teh. Eta kade bujur jadi penyon. Namanya. Heh, beureum. Ambu. Nah, eta beureum samping. Ulang ieu om. Nang ieu saha? Itu lempang maka di Kang Rahman. Kang Sebahan. Kau bahasa heula Kang Sebahan. Ngalaman zaman dongeng. Kang Sebahan. Zaman dongeng mah kepo Mang Barna. Kemana itu bensin? Hah? Halo, Mbak. Ulah nepi ka dieu. Ulah cedak kajadian deui kieu.